Lingkung seni sekar tadi siap kandang, lingkung seni sekar tadi siap makan, lingkung seni sekar tadi makalangan, bade mapag anu pangantenan. Lingkung seni sekar tadi siap kandang. Garuda, upacara adat Sunda di Kawitan. Di antara tanda-tanda kekawasanana geus diciptakeun keur aranjeun pasangan hirup di antara aranjeun, silih asih di antara aranjeun, silih pikaheman di antara aranjeun, sangkan hirup aya dina kating terima. Sorak-sorak goangungkung aya naon aya naon. Sorak-sorak bewara kasorak sorak tanggara bikin bewara pakai jadi supaya lupa sini jatuh kerami ayeuna nabi kawanci lupa yet kadede ayeuna parangtos rawuh dipapati bageakeun bagea wilujeng sumping bejanten raja sadikan sampun gula aku gula bagi bewara manawi bogoda darganding geura ramekeun ralemiang geura papageun geura payung geura bukakeun payung geura bukakeun payung geura bukakeun. Maju tandang mapak atuh panganten seni Sunda anu asli di bumi Dharma wawayangan bah raga taya pangawasa kesasar nafsu
tak kaduh badan anu katempuhan nafsu mama tak kaduh badan anu katempuhan Pajajaran Puji Gusti ang tayungan pentasan Siliwangi Ginanjar ka ilujan pentasan Siliwangi sing baca Mugi Gusti ngantayunan
yang ay belekuk belekuk tingali uling seret keluar tingali uling seret keluar dadang koal lepangna dadang ayah dadang koal lepangna dadang ayah Sang Prabu Igan yang Sang Prabu Igan alah ya di mana ieu teh cu di mana ieu teh aki raya mana ya deui apal ya geki ya kulon di saha ieu teh cu di mana cu di garok oh di garok gek ya ieu teh aki teh sarumpang rempeng sepuguhnya cu hari kitu biasanya mah pun lanceuk aduh ieu teh di dieu teh jeung akang eta teh cenah pangnyulurankeun cenah ieu cenah di sakola aya rapat aya ku kitu nya cenah aki lengser teh kukuring di suluran ieu teh cu sae kan kieu hapunten we nya bilih ieu kakirangan ada atuh da sim kuring mah ieu cik ya ai tadi teh aki teh ieu teh asas teh sorangan ka dieu teh kitu heueuh ting naon ditinggalin ieu teh kala kantong kanoren kantong aya ya kan ya iket ditinggalin iket dina sirah tadi mah iket teh dina tuur kan heueuh da lain tempatnya aya batu ali aya nu ieu parti pelet anu ieu bare bulan anu ieu bare batu cik naon atuh alinges kolot sena aya tapi dipake di sana teh cincin ke alinges kolot sok poho jajan poho sok poho alinges kolot heuh ya naon si Sambu ditinggalin teh Tingka mana si Sambu ti tadi aduh ya buah salah janur jabat teh nyaho jalan di aki teh tingka jadi teh dihareup sorangan we batur loba janur ayeuna mah jabat alah loba jamurna an ayeuna mah ieu di mana si Sambu teh singeur urang haukan belah dieu nu loba panonton belah dinya sudah si Sambu ke belah wetan sugan cing akhirnya lompat ke belah wetan alah cicing wae aduh ceresan alah wetan ge cenah ingat ya si Sambu mah lamun kaluarna teh kudu diiringi ku musik coba lamun ayeuna make lagu di papag-papag bakal kaluar kira sok darjang tigra ayana di sayang di papag-papag ayana di sayang sayang sisi di papa di papa
Cula we ditinggalkan. Untung we ya tukang ojek. Alah iya. Aing wadi apa jadi telain tukangan kami. Lain tukangan kami mah jauh kene jeung maneh mah. Ya ujug-ujug berang we kieu panten jamipit kudu. Amin. Tah dikeun cek panayagan ge mipit teh kudu amit. Ngalah kudu. Bebeja. Kudu bebeja cenah. Nete. Tarace. Nete tarace. Mincak. Tai kotor. Lain mincak tai kotor atuh. Mincak hamalan. Ya aki. Geus sakedeung we. Urang canuk-canuk heula urang ngaraja saeutik utang loba teuing. Cik jang urang ngarajakeun diguruhkeun dina eta cik. Amit ampunnya peralun bilik manawa manawi ampunnya peralun bilik manawa manawi manawa kutu sugama manawi kutu tatampi nada jembar hampurana sejak mapag pangantenan kaluhur kan mayungan temah kan mahagung kahandap kan ngamparan temah kan maha kawasa kagigir kan ngapling kabatari anu nanggaya lemah cai anu nanggaya lemah cai puyukan kapal ikidua nyaita ketemah puyun anu beginak pai sepakat pulau nyolong kurang babaktos ka kulon nyaita kamah jamrong anu kabeginak pai sepulon seren suweren kakalir kabah jawer anu kabeginak pai sejener senja bebeja kawetan kayang narawata anu kabeginak belum ketan dah kabelum ngecak tina teuing cik ayeuna urang ngaraja heula ki nangtung atuh meneh teh cing ngogong wae ti teh tadi oh yo kaula dieu yo kabelah kaler heula kabelah kaler kabelah hari kaler mana cing aki-aki nurus kunjung maneh mah bongkena kakarek di dieu oh beda lamun disuka tani mah kaler teh belah ditu hari di dieu mah digaroke kaler teh belah mana tan boyo payung aduh siap dik mata a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim nepi ka 44 jongkeun astagfirullahaladzim moga-moga ieu para penonton anu ti paling kaler urus rahayu berkah salamet aduh anu kieu gara ringingna gara randangna araranggun ibu-ibu anu anggun bapak-bapak anu gara raya mudah-mudahan urus rahayu berkah salamet anu diajar kabeh dengan alah ya alah aya budak-budak katincang dari aki atuh yang panonton alah ieu teh ngeunaheun pisan ya alah geraya cing rek ku kami ke belah dieu mah ke belah kidul kami mah rek ke belah kidul ngarajana anu bumina bapak hajat ibu hajat ya siap a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim astagfirullahaladzim lebih kompak 10 kali nyebutkan astagfirullahaladzim mugi-mugi ya bapak hajat ibu hajat bumina anu kembali tidur
sing sarejakina sing mulus rahayu mereka salamet handi ginanjar kauli jangan aya dewa ya macan ngagakeun nih dibeakeun kabeh jadi we kitu tatungtungna. Wah, turun kami mah teu puasa mun teu tarik lamun teu panjang teh. Hayang tarik, hayang panjang we kami mah. Cing, ya. Urang kapalih wetan heula ka ditu. Sik bari urang ngalawe saeutik-eutikeun ujang. Alah, aki ieu kantong kosong. Alah. Mangga jang ci urang ngali naka paling wetan urang ngali naka paling wetan bapak besan anu mana bapak besan anu mana ieu nini hayang disawer ieu ati hayang disawer heula ieu ini hayang disawer heula saweranna anu mana bapak besan anu bageun ieu bagi hoyong disawer eta bapak besan anu mana ibu besan anu mana keluarga besar eta Asandi keluarga besar Asandi mana atuh saweranna geuningan boyong disawer eta sawer eta sawer heula eta sawer heula eta sawer heula ieu aki boyong disawer akina disawer heula eta sawer heula eta sawer heula eta aki boyong disawer kaya ya belatukan keluarga besar napa paling bengkar dibina ina cenah hoyong nyawer hoyong kaul ka Sandi alah cik aya jang aya terus jang sawer terus jang geuningan abdi disawer alah cik urang aja heula a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim mugi-mugi ieu bapak besan ibu besan mulus rahayu berkah salamet ayeuna di Ginanjar kawilujengan salamet ujang cik ayeuna urang ngali ka bapak hajat cenah nya nyuhunkeun saweranana ya musikan di papak jang hajat eta ibu hajat sawer heula ieu ati hayang disawer bapak hajat ibu hajat geuningan disawer heula eta dakapeun keluarga besar terus lengser eta sawer heula eta aki lengser hayang disawer sawer heula
utamu di Jakarta cenah hayang disawer ya hayang disawer alah 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 eta bangor aya keneh kitu belah dieu make ka dieu deui sagana aya keneh alah aya aya cenah aya alah aki hayang disawer atos nyaweran atos kayang jang can ngabatek ieu cenah nyari cangkeng aki cing gara urang batek kira terek-terek aduh alah geus cing ya urang doakeun atuh ieu Bapak Hajat eta mugi-mugi atunya Bapak Hajat sareng Ibu Hajat mugi sing ageng rezekina hatur nuhun anu parantos sedekahna atos nyawer ka diri sareng ka aki mudah-mudahan atuh panyawer eta teh sing mangpaat kitu nya Cuk oh cenah itu belawetan geus ngecepan wae majarkeun teh kesal cenah langtung kita tadi okeun bae nya padadang okeun bae cangkeung ge atuh komodo di Jakarta mah tadi tatamu di Jakarta nanti tadi ngadeg wae cing geus we atuh lah lamun teuing cenah tadi teh hoyong jam 7 ari sumping setengah salapan alah cik aki teh bari subuh tidak tuh teh curug 3 teh jam 5 geus di dieu alah jang cik urang payung ieu cenah majeng payung 4 maju tandang mapak anu pangantenan maju tandang mapak anu pangantenan daya kaki tempat di Belanaga tempat di Belanaga
majeng kapayun teras ibu hajat nyalira ibu hajat ya ka neng pipit coba atas kasihkan kasep anaking kami seasih tanpa tanding masuk aning Indria kadede lupa gehumangan simpai rasa lebih numpukanyaan mangga tampi marati nukapi ati kiwari kapi milik campaka anu mekar munggaran ayeuna ka Bandang kasep anaking cunduk waktu nu rahayu ninggang mangsa nu utama titik tulis bagja diri kapatri kupinasti Gusti nu Maha Suci dina dinten ieu hidup tos dianten putra bapa nu sajati mangga tampi kasih ti diri mangrupi silaturahmi tarima kanya hati bapa mangrupa salam kahormatan mangga cium tangan ka bapak punten ibu ke ibu atas kan ibunya siap lami ya atas bapak kabari dia punten ibu besan majeng kapayun majeng nah aa mundur sakedik ibu majeng nah bapak majeng deui mangga salam bapak ka bapak ibu ka ibu mangga sasalaman nah kela lami nah atos mangga silang bapak ka ibu ka bapak nah siap lami ke 3 tahun 3 menit siap atas kameramen ya mangga punten aa majeng kapayun bapak mah bapak aa terus saling deui mangga mama ieu di kaleng sia di kaleng ieu ku bapak besan majeng kapayun ibu besan majeng kapayun mangga nah majeng sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangga ibu di payun di lebetan dela mangga teras bapak-bapak teras aujang tadi dia aujang di payun aujang teras hadir pada dia mangga bapak mangga di dari payun sekali ya balik dia kajaran dari payunan bapak tamu anu ti Ciberem mangga bapak-bapak ibu-ibu di Bekar balik dia bapak-bapak di payun ka dia mana bapak-bapak anu ti Ciberem bapak lagi paling dia bapak-bapak paling dia pak ayah hiji 2 3 4 5 genep maka bapak kapan lupa di payung palurah